Paantak-antak ali katinggang ku kawali. Anak-anak si dudung put termurung put loh ya yang kudu dia. Paantak-antak ali katinggang ku kawali. Anak-anak si dudung put termurung put. Bedog dibebed marah ngejedog. Itu apa? Porsi cokor di sisi sarung disasar tuluy ngagerung naon sabab aduh kanjot dina jero sarung kepencet tobat semar semir semur naon bedana wayang sapatu sareng jengkol jawabanana teh ari wayang mah semar, ari sabatu mah semir, ari jengkol mah disemur. Hihihi. Wah itu naon tuh di awang-awang aya sumur geuning. Astagfirullahaladzim. Sumur nangtung talaga di awang-awang eta naon? Sumur nangtung talaga di awang-awang eta naon? Waduh eta mah atuh kalapa. Eta mah atuh kalapa sanes kapala kalapa mangga ieu duagan raos toh ayeuna yuh aya deui buah naon anu tara ngabohong buah naon anu tara ngabohong jujur. Hihihi. Toh eta mah buah manggo. Upami luarna 5 lebetna oge 5 luarna 6 lebetna oge 6 eta mah buah teh jujur pisan tara ngabohong. Hehehe. Bangsat astagfirullahaladzim. Abah jang abah doh. La ilaha illallah si abah geuning mitoha teh. Oh abah ieu mah jang abah. Atuh naha si abah atuh. Penting-penting kokoronangan di nu poe kerek ka mana? Ya Allah ya Rabbi abah ieu mah arek paling hayam ujang. La ilaha illallah si abah eta mitoha nepi ka kituna. Are ujang ka mana deui? Abdi mah arek ulen abah. Ka mana ulena? Itu tuh arek paling embe abdi mah bah. Oh ilaha illallah sarwana eta jalma duh masyaallah teuing calon neraka tama tuh mitoha jeung minatu teu balener. Yo di udag lumpat di dagoan cicing eta naon? Hehehe. Di udag lumpat di dagoan cicing eta naon? Hehehe. Di udag lumpat di dagoan cicing eta naon? Eta mah kalangkang. Hehehe. Kalangkang. Hehehe. Kalangkang sanes kolongkong. Bangsat astagfirullahaladzim. Ya mah abah ujang ya mah abah. La ilaha illallah geuning si abah aya di dieu atuh penting-penting kok kelongkongan di nu poe kabah keur naon? Astagfirullah ieu mah abah ujang yo. Aduh, abah teh butuh hayam marek paling hayam. Kalakuan teh si abah doh. Are ujang ka mana deui? Abdi mah ieu ya abah aya perlu naon deui abah mantuan. Abdi arek paling munding abah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Eta aya mitoha jeung minantu kalakuanna kawas kitu. Ya Allah ya Rabbi calon neraka eta mah Gusti duh. Sing tarobat ayeuna teh tareh kiamat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aki-aki ararapal emak-emak
Oge apal. Budak alit. Apal pisan. Eta naon? Hehehe. Buah apel. Eta naon? Hehehe. Buah apel. Pasti enak. Buah apel. Budak alit. Oge apel. Budak alit. Hobi apel. Tarararang. Kana apel. Eta naon? Buah apel. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Oh ya, cici saya. Tah sakitu nu kapihatur Mang Rukpi sempal guyon dina acara Tatarucingan Sunda minangka ngalestarikeun budaya Sunda ti Mang Encep Hendriana sareng sadaya kulawargi di Taman Wisata Waduk Dharma Desa Jagara Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.